Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalam sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu mikaulas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pang abdul-abdulna nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka keluargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan paparin pirang-pirang karomat amma ba'du. Mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultanul Aulia wa Imamul Ulama Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syarahun nurani. Kenging metik tina kitab Uqudul Alif fi Manaqibil Jaili sareng tina kitab Tafrikhul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna ka sadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak bahala dunya akhirat. Dihasilkeun pamaksa dan diwuwuh kasalamatan. Amin. Mankobah kahiji nyarioskeun nasabna Syekh Abdul Qadir. Ari Syekh Abdul Qadir nyaeta putra Abi Sholeh Janki Dausdi, putra Abdullah, putra Yahya Ajahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa As-Sani, putra Abdullah As-Sani, putra Musa Al-Juni, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musana, putra Sayyidina Hasan cucu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali Abi Thalib karamallahu wajah, sareng putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna teh lapisan yen nasabna Syekh Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhur sareng agungna, sahingga satengah ulama ngadamel tawasul ku Syekh Abdul Qadir. Sareng ku rama-ramana dina ngahasilkeun rupi-rupi pamaksadan sapertos ieu dihandap. Ya Rabbana bil haikali nurani Al-Baji Abdul Qadiril Jailani usluk bina nahjal hidayatil wahmina min syarri kulli mu'abidin aujani bi abihi Abdillahi farij garbana waqdi hawa ija abdikal walhani wa bihannika dumta ilahi agnini waj'alni fi bahril mahabati fani bil qutbi Abdillahi dawi illati wa bi Yahya ahil qalba bil irfani Muhammadin wa abihi daudaksini taubal baha wal wudi fil ajmani bi abihi Abdillahi aslihi sa'nana wali walidina nahfad minan nuqsani wal tuf bina fi kulli ma qadartahu bil juni Musa jud bi khairi jinani wal mahdi Abdillahi lil ihsani mahdari kini tumaksini bimaani bil anwaril hasanil musana nawiron akhli wala tatrukni lil akhwani wa abihi awwali kutbin bakhirin sibtin nabiyil mustafa adnani hasani jakini imamil murtado hamil wa gogoy shinadal hatani yashir lana kulal umuri wa afina min kuli hamin awwala awani. Mankobah kadua nyarioskeun dipedalkeunana Syekh Abdul Qadir. Ari dipedalkeunana di nagara Jailan nyaeta hiji nagara bawahan Tobristan dina wengian kaping hiji sasih Ramadan tahun 470 tina Hijrah. Ari pupusna di nagara Baghdad dina kaping 10 silih Mulud tahun 560 hiji. Jadi yuswa namung 80 hiji tahun. Dina wengian dipedalkeunana aya 5 karomat. Kahiji ramana Syekh Abdul Qadir nyaeta Abi Sholeh Musa Janki ngimpen kasumpingan Kangjeng Nabi diiring ku sahabat-sahabatna sareng ku imam mujtahidin sareng ku para aulia. Teras Kanjeng Nabi nimbalan ka ramana Syekh Abdul Qadir dauhanana, hei Abi Sholeh, maneh ku Gusti Allah dipaparin anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian saperti kaluhuran kaula dina pangkat kenabian. Kadua nabi-nabi oge sabada Kanjeng Nabi pada ngabubungah karamana Syekh Abdul Qadir
yen bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul aulia sareng sadayana wali-wali salianti imam anu maksum eta aya di bawahan putrana sareng dampal sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadayana wali-wali sareng wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna anu hante tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawalianana katilu hante aya anu dipedalkeun dina wengian dipedalkeunana Syed Abdul Qadir di nagara Jailan anging sadayana pameget ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna kaopat Sayyidina Abdul Qadir di barang dipedalkeun hante kersaeun nginang siang dina sasih Ramadan ananginang sok dina waktos boboran kalimat dina walikatna Syed Abdul Qadir katingali tapak dampal sampean Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas munggu anjeunna bada tunggang kana buruk dina wengian Mi'raj teh sapertos anu bakal kacarioskeun engke di luhur sareng waktos medalna di sarangan ku cahaya anu pohara sahingga jalma-jalma hanteu aya anu kuat ningali ari Yuswa ibuna waktos harita Yuswa 60 tahun eta oge hiji perkawis anu luar biasa mankobah katilu nyarioskeun ngaosna Syed Abdul Qadir saparantos anjeunna ageng lajeng ngajugjug ka guru-guru anu laluhur ka alim-alim anu utami didinya anjeunna ngala pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian sadayana guru anjeunna pada nyarioskeun kana calakanana ari ngaosna ilmu fikih ti Abil Wafa Ali Akil sareng ti Abil Khattab Al-Kuludi sareng ti Abi Husain Muhammad bin Al-Qadi ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria At-Tabrizi ari ngaosna ilmu thariqah ti Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim bin Warwah Adibasi ari diangguan ku angguan supiyahna ku Qadi Abi Syaid Al-Mubarak anjeunna hanteu liren-liren nerekel hanjat kana pangkat kesampurnaan anu luhur kalawan pitulungna anu maha agung sahingga anjeunna calik dina luhur-luhur kapangkatan anjeunna singkil kalayan pamaksadan anu tetep sarta kiat yen bade nyepeng sareng ngangke kadali nafsu anjeunna bade dipengkolkeun tina karesepna sahingga anjeunna kengeng 25 tahun calik di Tegalan Irak hanteu patepang sareng jalma mankobah kaopat nyarioskeun budi pekertina Syed Abdul Qadir ari akhlakna Syed Abdul Qadir tegesna talajakna eta banget sieun ku Allah sahingga gampil pisan keluar cai socana sareng dijabah doana pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasayan barani sareng kukuh dina hak bengis dina perkara munkarot tara bendu karena hawa nafsu tara nulungan anu lain karena Allah tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun angguanana anjeunna kawaris akhlakna akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakasepna kawaris kakasepna Kangjeng Nabi Yusuf benerna bener Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adilna adil Sayyidina Umar hilimna tegesna kasobaranana sobar Sayyidina Utsman kagagahanana sarta kabaranianana Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain mankobah kalimat nyarioskeun angguanana sareng katuanganana waktos nyantri ari panganggona nyaeta jubah anu didamel tina bulu domba anu kasar dina mastakana dibeulitan ku saceuwir lawon ari angkat-angkatan sanaos nyorang cucuk oge tara anggo tarompah atanapi sapatu ari katuanganana cekap ku bubuahan bae sarang dangdaunan di sisi uwahangan ari wengi seseringna tara kulem hiji waktos anjeuna parantos sabaraha dinten hanteu tuang heueut jol aya hiji jalma ngadeuheusan pi unjukna eta jalma ieu jisim sejababakti nyanggakeun artos
Ari artosna diwadahan dina kanjut hatur lumayan keur ngagaleuh katuangan. Dauhan Syed Abdul Qadir, nuhun sareng teras eta artos ditampi. Teras Syed Abdul Qadir ngagaleuh roti keur tuangeun. Barang anjeunna parantos calik bade tuang roti, guprak aya serat anu ragrag ti awang-awang. Ari unina eta serat kieu, innama ju'ilatis sahawatu lidu'afai ibadi liyastashinu biha ala ta'ati wa amal akhwiyai famalahum walis sahawati. Hartosna pikeun abdi-abdi aing anu lembek memang dipaparin sahwat kana barang dahar supaya bisa nulung kana taat. Ari pikeun jalma anu gagah mah naon perlu nak nurutkeun sahwat. Didinya roti teh dilesotkeun deui hanteu teras dituang. Teras anjeunna angkat deui ka tegalan. Margi anjeunna uninga yen eta teh samata-mata pepeling tinu Maha Agung kasalirana. Mankobah kagenep nyarioskeun Syed Abdul Qadir disarengan ku Nabiullah Qadir di Irak. Waktu Syed Abdul Qadir calik di Tegalan Irak, anjeunna disumpingan Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam sareng teras Kangjeng Nabi Qadir nyarengan calik di Irak. Kenging sawatara lami. Saur Nabiullah Qadir, upami salira palai disarengan ulah nyulayaan. Margi ari nyulayaan eta sok mantak papisah. Saparantos kitu Kangjeng Nabi Qadir mulih mung janji ka Syed Abdul Qadir bade ngalongokan satahun sakali. Ari Syed Abdul Qadir calik dina tempat panuduhan Kangjeng Nabi Qadir, satahun sakali sok dilongokan. Kengeng 3 tahun. Mankobah katujuh nyarioskeun ibadahna Syed Abdul Qadir. Dauhan Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi, jisim kuring ngarencangan Syed Abdul Qadir. Kengeng 40 tahun. Dina lebah sakitu anjeunna sok netepan subuh ku wudu isya. Upami anjeunna parantos netepan isya, teras lebet ka pangkeng, teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan ka anjeunna, upami wengi mah tara tiasa nepangan. Kapaksa sok ngarantosan dugi ka subuh. Dauhan Syekh Muhammad Al-Hirawi, hiji waktos jisim kuring ngarencangan Syed Abdul Qadir hanteu mondok sakerejep acan. Ari damelna sonten keneh sok netepan sunah. Ari kawenginakeun dikir. Ari parantos ngalangkung saperti luna wengi. Teras ngawas al-muhitur rabus syahidul hasibul fa'alul khalaqul khaliqul bariul musawwir. Didinya salirana beki alit dongkap ka alit pisan. Hanteu lami salirana ngageungan deui saparantos tadi. Ari parantos ageung teras salirana ngajungjung beki luhur dugi ka les hanteu katingali. Ari parantos lami jol deui sumping. Teras ngadeg deui netepan sareng kalintang lamina dina sujud. Kitu bae damelna dugi ka 2/3 wengi. Ari parantos langkung 2/3 wengi teras ngadep ka kiblat ngaos pirang-pirang doa. Tidinya jol cahaya nyorot ka anjeunna dugi ka anjeunna hanteu katingali. Salirana kabulan ku cahaya sareng ka kuping hanteu liren-liren anu uluk salam ka anjeunna dugi ka bijil pajar. Mankobah kadalapan nyarioskeun anu didamel dadasar padamelan Syed Abdul Qadir. Syed Abdul Qadir ditaros naon anu kutuan didamel dadasar dina padamelan tuan. Dauhan Syed Abdul Qadir, ala sidki wa ma kudibtu qattu, hartosna ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta bener pantrang bohong. Dicarioskeun waktos anjeunna murang kali dina ping salapan rayagung anjeunna ngagiringkeun onta bade dianggon di Tegalan. Barang eta onta keur digiringkeun, eta onta ngomong pekna
Hei Abdul Qadir, anjeun mah didamal sanes pikeun nganggon onta. Anjeunna kaget aya onta ngomong kitu. Teras eta onta dilesotkeun. Ari anjeunna teras angkat kaloteng ka ibuna. Teras unjukan saurna, ibu tadi onta anu bade diangon ku abdi teh nyaram ngangon ka abdi. Sangkemna, maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain calon kana ngangon onta. Kumargi eta manawi ibu rumengga mah abdi bade masantren ka Baghdad. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingaheunana. Saurna, atuh nuhun, ari ujang hayang masantren mah. Ibu kacida ridona tah ieu keur bekelna 40 dinar. Engke di mana-mana aya ontan-ontan anu rek ka Baghdad. Ujang milu nurut ludeung, tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucap-ucapan jeung kalakuan. Saur Syahid Abdul Qadir, nyuhunkeun hibarna ibu bae. Hanteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Syahid Abdul Qadir teras ngiring sareng ontan-ontan anu ka Baghdad. Hanteu kacarioskeun lamina sadayana ontan-ontan parantos ngaliwat nagara Hamdan. Barang dongkap kadinya burubul aya 60 rampog, tarumpa kuda sarta sadia parabot-parabotna. Teras sadayana sodagar dirampog. Barang meneran ka Syahid Abdul Qadir, cek hiji rampog si laing boga naon. Dauhan Syahid Abdul Qadir boga 40 dinar dikaput dina handapeun kelek kaula. Cek rampog kitu patut boga 40 dinar. Jor bae kaditu mantog. Tidinya teras Syahid Abdul Qadir liwat gok deui jeung rampog sejen. Teras nanya deui cara tadi. Ku Syahid Abdul Qadir diterangkeun cara kanu tadi. Eta rampog hanteu percayaeun deui bae. Tidinya kabejakeun kapalana rampog aya anu ngabogaan 40 dinar, tapi hanteu dipercaya ku sararea oge. Cek kapalana, coba barawa ka dieu, si laing mah kawas anu burung. Lain dibuktikeun boa teuing nya bogaeun 40 dinar. Tidinya teras Syahid Abdul Qadir dibarawa ku rampog teh ka kapalana. Barang sumping ka kapalana rampog ditaros cacandakanana. Dauhan Syahid Abdul Qadir boga 40 dinar. Cek kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek. Lamun anjeun hanteu percaya, urang buktikeun. Terus kawaina dibuka. Artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupeun kapala rampog. Sajongjongan mah kapala rampog teh ngahuleng bae. Tidinya teras naros ka Syahid Abdul Qadir, naon pangarahan anjeun anu matak ngaku sabenerna? Kapan dengeun-dengeun mah sumawona loba-loba kitu. Boga sadinar oge tara ngabejakeun ari acan ditakol mah. Dauhan Syahid Abdul Qadir, kaula hanteu aya pangarahan naon-naon. Ngan indung kaula miwarang kudu bener kaula moal nyulayaan kana wasiat indung. Tidinya segrug kapala rampog teh ceurik bari ngomong kieu, si laing mah dina tempat anu sakitu weuritna hanteu wani ngareumpak larangan indung. Naha ari kaula geus sabaraha taun gawe teh ngan hungkul ngareumpak larangan pangeran bae. Mana teuing pangeran benduna ka kaula. Tah ayeuna saksian ku salira yen kaula tobat ka Gusti Allah di tangan sampean. Tidinya teras rampog nu 60 teh pada tobat bareng-bareng. Anu kenge ngarampog teras dipulang-pulangkeun kanu gaduhna. Ari saparantos kitu teras anjeunna angkat ka Baghdad. Harita yuswana 18 tahun.
Mankobah kasalapan nyarioskeun nembean Said Abdul Qadir mitutur ka jalmi dina luhur kursi. Dauhan Said Abdul Qadir dina memeh duhur poe Salasa tanggal genep bulan Sawal tahun 520 hiji kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimbalan ka kaula dauhanana hei anak kaula naha maneh henteu gera muruk mitutur ka jalmi-jalmi teras kaula unjukan kumaha rek tiasa muruk mitutur apan abdi orang ajam. Ari ulama-ulama Baghdad anu sakaritu pasehna dauhan Rasulullah coba bukakeun sungut maneh tuluy kaula calangap tuluy diludahan 7 kali saurna cik maneh gera muruk mitutur gera ngajak kana jalan pangeran kalawan hikmah jeung mitutur anu aralus. Saparantos kitu tuluy kaula salat duhur henteu kungsi lila burubul jalma-jalma daratang kacida seueurna. Ari kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter henteu bisa pek nyarita. Didinya jol sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula dauhanana naha lain gerapek muruk mitutur teh unjukan kaula ieu hate abdi ngageter bae gado noroktok. Dauhan Sayyidina Ali coba calangap tuluy kaula calangap tuluy diludahan genep kali cek kaula kumaha margina henteu 7 kali. Dauhan Sayyidina Ali karena adab ka Rasulullah tidinya les deui Sayyidina Ali hanteu aya. Ari saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang hanteu aya naon-naon tuluy kaula muruk mitutur. Mankobah ka-10 nyarioskeun kumpulan 100 ulama Baghdad di majlis Said Abdul Qadir sarta masing-masing pada boga masalah. Dicarioskeun ku Abu Muhammad Al-Mufarraj waktu kaula milu hadir dina majlis Said Abdul Qadir sarumping 100 ulama Baghdad sadayana pada kagungan masalah sarta eta masalahna hanteu sami. Barang eta ulama parantos caralik dipayuneunana teras anjeunna tungkul tuluy bijil cahaya tina luhureun manehanana. Eta cahaya teras ngaliwat kana dadana 100 ulama tea. Saparantos ulama-ulama kaliwatan ku cahaya teras eta ulama-ulama sadayana pada bingung ngadaregdeg sing careurik teras maruka sirahna angguanana disosoek teras maranjat kana kursina Said Abdul Qadir teras sampean Said Abdul Qadir diteundeun kana sirahna ulama ku aranjeunanana. Teras majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh hanteu aya daratanana. Ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Said Abdul Qadir ditangkeupan sareng ari parantos sadayana ditangkeupan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Said Abdul Qadir sareng jawabna. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteranana Said Abdul Qadir dina ngajawab masalah sareng karomatna. Mankobah ka-11 nyarioskeun ngadampalna Kanjeng Nabi kana pundakna Said Abdul Qadir. Dicarioskeun ku Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi. Dina wengian mi'rajna Kanjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyandak buruk. Ari talapokna eta buruk ngagebur cara bulan, ari paku-pakuna cara bentang. Diasongkeun ka Kanjeng Nabi eta buruk henteu daek cicing. Timbalan Kanjeng Nabi, kunaon buruk anu matak maneh henteu daek cicing, naha maneh teh embung ditunggangan ku kaula. Tuluy eta buruk unjukan, pekna nyawa abdi jadi tetebus tanah gamparan Gusti. Abdi sanes henteu purun ditunggangan ku Gusti. Mung abdi aya panuhun ka Gusti, nyaeta dina dinten kiamat
nalika Gusti bade lebet ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dauhan Rasulullah, heug dikobul pamenta maneh. Unjukan deui eta buruk, muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi supaos jadi tawis dina dinten kiamat. Teras panangan Kanjeng Nabi dicepengkeun kana pundakna buruk. Kumargi eta buruk kalintang bingahna, dugi ka jasadna eta buruk hante cekap pikeun wadah rohna. Kapaksa eta buruk harita keneh ngajangkungan dugi ka 40 hasta. Tidinya Kanjeng Rasulullah ngadeg sakedap wireh ningali buruk sakitu jangkungna, tawakuf kana nitihna. Anu sanes tidinya teras sumping rohna Al-Gausul A'dham Syahid Abdul Qadir Al-Jailani. Teras unjukan Gusti, mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Teras Kanjeng Nabi nitih kana pundakna Gausul A'dham. Teras Gausul A'dham ngadeg. Teras Kanjeng Nabi tunggang kana buruk. Sareng ngadauh Kanjeng Nabi, ieu dampal suku kaula nincak kana pundak maneh. Ari dampal suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh wali Allah. Mankobah ka-12 nyarioskeun nyaksianana guru-guru sareng wali-wali kana kaluhuran martabatna Syahid Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Raudhatun Nadiru fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir dina bab kagenep di zaman Abi Alil Hasan Al-Basri. Dongkap kalahiranana Syahid Abdul Qadir hante aya hiji alim anu muruk agama Islam anging pada nyarioskeun kabingahan bakal dohirna Syahid Abdul Qadir. Sareng eta ulama-ulama pada ngaku kana kawalianana Syahid Abdul Qadir. Sareng ulama-ulama nyarioskeun Syahid Abdul Qadir bakal ngembarkeun yen dampal sampeanana bakal nincak kana pundakna wali. Sareng wali narima kana eta embaran. Kajaba hiji wali di negara Aspahan hante narima kana eta embaran. Kumargi hante narima eta wali anu sakitu luhungna dilepas tina kawalianana. Jadi Syahid Abdul Qadir teh hampir 300 tahun deui kana lahirna parantos masyhur kawalianana. Ari mankobah anu ka-13 nyarioskeun ruksakna jalma anu nyebut jenengan Syahid Abdul Qadir hante gaduh wudu. Dicarioskeun dina kitab Kaljaril Ma'ani dina nembean Syahid Abdul Qadir kengeng pangkat kawalian. Anjeuna kabulan ku sifat jalalita, tegesna sifat kagagahan. Tina margi kitu jenenganana oge kalintang ahengna. Sahingga upami jenenganana disebat maka pegat beheungna jalma anu nyebat hante gaduh wudu tea. Saparantos kitu Syahid Abdul Qadir tepang sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dauhan Kanjeng Nabi, "Hei Abdul Qadir, eta pagawean maneh ulah dipigawe karunya ka jalma-jalma di akhir zaman. Sabab jaga mah pirang-pirang jalma anu nyebut jenengan Allah jeung ngaran kami oge hante make adab." Teras eta padamelan ku Syahid Abdul Qadir ditilar. Dauhan ulama-ulama pangna eta padamelan ditilar. Margi ulama-ulama Baghdad pada ngadehes ka Syahid Abdul Qadir nyuhunkeun supaos eta padamelan ditilar. Margi hawartos ka jalma-jalma dauhan Syahid Abdul Qadir, ieu teh lain kahayang kaula. Kaula menang timbalan ti Gusti Allah. Maneh geus ngagungkeun kana jenengan aing. Jadi ngaran maneh oge diagungkeun ku aing. Dauhan setengah ulama nu mawi jenenganana kalintang. Sahingga anjeunna sok ngamudawamahkeun ngaos Sayfi Hirjul Ma'ani karangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ariman kobah anu ka-14 nyarioskeun jalma anu hadiah ka Syahid Abdul Qadir dihasilkeun maksadna. Dicarioskeun ku guru-guru anu laluhung saha-saha jalma anu nyebut jenengan Syahid Abdul Qadir hante boga wudu.
maka eta jalma ku Gusti Allah dirupekeun rizkina. Sareng saha-saha anu nadar hadiah ka Sayyid Abdul Qadir eta kudu dilakonan supaya ulah kasebut jalma anu bedegong mata kawalat. Sareng saha-saha jalma anu ngahadiahkeun amis-amis dina malam Jumat teras maca Fatihah dihadiahkeun ka Sayyid Abdul Qadir, teras kadaharanana dibagikeun ka fakir miskin, sarta eta jalma nyuhunkeun sapaat sareng karomatna Sayyid Abdul Qadir dina ngahasilkeun pamaksadan. Tangtu eta jalma menang pirang-pirang pertulungan di Gusti Allah kalawan karomatna Sayyid Abdul Qadir. Sareng saha-saha anu maca Fatihah rek dahar tuluy dihadiahkeun ka Sayyid Abdul Qadir, tantu eta jalma dikaluarkeun dina kahesean dunia akhirat. Jeung saha-saha jalma anu nyebut jenengan Sayyid Abdul Qadir boga wudu tur ikhlas anu sampurna ngagungkeun ka anjeunna, maka eta jalma ku Gusti Allah dibungahkeun dina eta poe sarta dilebur dosana. Manqobah anu ka-15 nyarioskeun jenengan Sayyid Abdul Qadir cara Ismul A'dham. Dicarioskeun dina kitab Hafaiqul Hiqaiq aya hiji awewe ngadehes ka Sayyid Abdul Qadir. Teras unjukan pekna Gusti abdi teh gaduh anak mung hiji-hijina ayeuna titulung di laut. Dupi abdi gaduh kayakinan yen Gusti tiasa ngabalikeun anak abdi sarta hirup. Dauhan Sayyid Abdul Qadir nya cik bae balik, anak maneh geus aya di imah maneh. Tidinya teras eta awewe gura-giru balik, barang dongkap ka imahna anakna hanteu aya. Tidinya berengbeng deui eta awewe ka Sayyid Abdul Qadir, bari ruwah riweuh ceurik unjukan yen anakna hanteu aya. Dauhan Sayyid Abdul Qadir ayeuna mah tangtu geus aya. Durugdug deui eta awewe balik, ari dongkap ka imahna tacan aya keneh, goak deui ceurik, teras ngadehes deui ka Sayyid Abdul Qadir ceurik mamandapan nyuhunkeun anakna hayang aya deui. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir nungkulkeun sirahna barang cengkat ngadehes, saurna ayeuna mah moal salah deui, anak maneh geus aya. Tidinya teras eta awewe balik, barang dongkap anakna geus aya di imahna sarta salamet. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir munajat piunjukna jisim abdi kalintang isina ku eta awewe dugi ka 3 kali nembe aya anakna. Kumaha margina sareng naon hikmahna numawi dielatkeun dupika abdi kawiwirangan 2 kali. Dauhan Gusti Allah, omongan maneh ka eta awewe kabeh oge bener, barang mimiti disebut geus aya teh bener, tapi kakara dikumpulkeun ku malaikat jiwa ragana anu geus pabencar. Kadua kali oge bener, tapi kakara jejeg anggota badana sarta dihirupan. Katilu kalina eta awewe datang ka imahna geus dihanjatkeun ti lautan, didatangkeun ka imahna. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir unjukan deui, Kusdi mah ngadamel makhluk anu sakitu puharana hanteu kalawan kasesahan. Nya kitu deui dina baas ngumpulkeun jiwa raga sakabeh makhluk anu sakitu seueurna mung sakedet netra. Ari ieu mah hiji budak, naon hikmahna Gusti numawi sakitu lamina. Dauhan Gusti Allah, Abdul Qadir maneh antong jadi raheut hate, ayeuna pek gramenta maneh hayang naon, tangtu dipaparin ku aing. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir sujud sarta unjukan, saurna Gusti Kholik anu ngadamal, ari abdi mah makhluk anu didamal, naon oge paparin Gusti abdi kalintang nuhuna. Dauhan Gusti Allah, saha anu nenjo ka maneh dina poe Jumat ku aing didamel wali, jeung lamun maneh nenjo kana taneuh tangtu jadi emas. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, Kusdi ieu duanana oge hanteu pati aya manfaatna ka abdi. Abdi nyuhunkeun anu agung ti eta sareng tetep manfaatna saparantos maot abdi. Dauhan Gusti Allah,
ngaran maneh dijieun saperti ngaran kami dina ganjaranana jeung manjurna. Saha anu maca kana ngaran maneh ganjaranana sarua jeung maca jenengan kami. Mankobah ka 16 nyarioskeun ngahirupkeun hiji jalma ti jero kubur. Dicarioskeun dina kitab Asrorut Tolibin Said Abdul Qadir hiji waktos ngalangkung kana hiji tempat anjeuna mendak jalma Islam keur padu paloba-loba omong jeung bangsa Nasrani. Teras ku Said Abdul Qadir dipariksa sababna papaduan. Cek bangsa Islam eta Gusti paalus-alus Nabi sanggeun abdi utami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari sanggem ieu Nasrani utami keneh Nabi Isa. Dauhan Said Abdul Qadir ka Nasrani, eta maneh nyebutkeun utami Nabi Isa naon dalilna? Cek Nasrani eta Nabi Isa mah tiasa ngahirupkeun jalma anu maot. Dauhan Said Abdul Qadir, maneh nyaho kaula lain nabi ngan saukur anu anut jeung nyekel agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Nasrani tantu bae terang mah. Dauhan Said Abdul Qadir, lamun kaula bisa ngahirupkeun anu maot, maneh rek iman ka Nabi Muhammad? Jawab Nasrani kan tenan bade iman. Dauhan Said Abdul Qadir, coba urang neangan kuburan anu geus heubeul. Nya manggih kuburan anu geus 500 tahun lamina. Dauhan Said Abdul Qadir, Nabi Isa ari ngahirupkeun anu geus maot kumaha pekna? Cek Nasrani kum biidnillah, hartosna hudang maneh kalawan idin Allah. Gerak kami mah dengekeun kieu, kum biidni, hartosna nangtung maneh kalawan idin kami. Tidinya tuluy kuburan teh beulah, tuluy eta mayit teh bijil tina kuburna. Bari nembang tadina eta jalma teh tukang nembang. Teras eta Nasrani asup Islam. Mankobah ke-17 nyarioskeun Said Abdul Qadir ngarebut nyawa hodamna ti malaikal maut. Dicarioskeun ku Abil Abbas Ahmad Rifai salah sawios hodamna Said Abdul Qadir maut. Teras pamajikanana ngadehes ka Said Abdul Qadir sarta keukeuh nyuhunkeun salakina hoyong hirup deui. Tidinya teras Said Abdul Qadir mukorobah mangka ningali anjeuna dina alam batin, malakal maut keur hanjat ka langit nyandak roh anu dicabut dina poe eta diwadahan dina wadah maknawi sarupi janbil. Dauhan Said Abdul Qadir, malakal maut eureun heula jeung kadiekeun ruh bujang kaula si anu ngaranna. Saur malakal maut moal tiasa masihkeun margi kaula nyambutan arwah teh lain sakarep kaula kalawan parentahan pangeran sarta kudu disetorkeun ka anjeunna. Dauhan Said Abdul Qadir, nya kaula ge terang tapi eta mah ruh bujang kaula kadiekeun bae. Saur malakal maut moal tiasa keukeuh anu nyuhunkeun sareng keukeuh anu hanteu maparinkeun. Tungtungna dauhan Said Abdul Qadir kalawan kamahabahan kaula ka Gusti Allah kadiekeun eta ruh bujang kaula. Bari teras wadah roh teh diburubulkeun ku Said Abdul Qadir, teras diucutkeun, atuh burubul sadayana ruh anu kengeng nyabutan ti isuk teh lalepasan baralik deui kana jasadna. Tidinya teras malakal maut unjukan ka Gusti Allah anu maha suci. Piunjukana, be Gusti, Gusti mah langkung uninga kana kaayaan kakasih Gusti wali Gusti Abdul Qadir. Dauhan Gusti Allah, nya eta Abdul Qadir teh kakasih aing, bongan ruh bujangna kumaneh hanteu dipasihkeun. Jadi bae roh anu sakitu lobana maur. Ayeuna mah maneh hanjakal hanteu dibikeun. Mankobah ke-18 nyarioskeun ngajadikeunana Said Abdul Qadir budak awewe jadi lalaki. Dicarioskeun ku Syekh Hawad Al-Qadiri, aya hiji lalaki ngadehes ka Said Abdul Qadir unjukan hayang gaduh anak lalaki. Dauhan Said Abdul Qadir,
maneh menta barang anu golik heuk moal hanteu boga. Tidinya eta jalma saban dinten henteu petot-petot hadir di majlis Sayyid Abdul Qadir. Barang parantos lami eta jalma kalawan kapastian tinu Maha Kuasa gaduh anak, tapi anakna awewe. Teras eta anakna dicanda ka Sayyid Abdul Qadir. Piunjukna Gusti kapungkur abdi nyuhunkeun anak teh sanes nyuhunkeun awewe, nyuhunkeun anak lalaki dupi kengeng awewe. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, eta orok buntel cik balik tangtu engke jadi lalaki. Teras eta orok dibuntel dibawa balik, barang dibuka di imahna eta budak jadi budak lalaki kalawan idin Allah Ta'ala. Mankobah ke-18 nyarioskeun salamatna hiji jalma pasek ku jawabanana Abdul Qadir ka malaikat Munkar wa Nakir. Kacarioskeun di zaman Sayyid Abdul Qadir aya hiji jalma pasik, tapi eta jalma kacida mahabahna ka Sayyid Abdul Qadir. Saenggeus eta jalma maot dikubur disual ku malaikat Munkar wa Nakir. Hanteu aya deui jawabanana eta jalma ngan Abdul Qadir. Tidinya sumping timbalan ti Gusti Allah. Hei Munkar wa Nakir, eta jalma pasek siksaeun, tapi lantaran manehna mahabah ka kakasih aing, ayeuna dihampura ku aing. Mankobah ke-20 nyarioskeun manuk ngaluhuran ka anjeunna teras paeh. Hiji waktu Sayyid Abdul Qadir nuju abdas aya hiji manuk hiber kaluhureun anjeunna. Barang eta manuk ditingali, guprak eta manuk teh ragrag paeh. Tidinya teras anjeunna nyeseuh ka waina, teras eta ka waina disadakohkeun, saurna bisi kaula dosa. Tah ieu baju kiparat dosa. Mankobah ke-21 ngahirupkeun deui alap-alap. Dicarioskeun hiji waktos anjeunna nuju ngawuruk di madrasah, ari angin nuju ngagelebug. Kalayang aya alap-alap bari hantem disada kokoreakan, dugi ka anjeunna kapaksa liren, margi baribin ku sora alap-alap. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, hei angin cokot hulu alap-alap anu ngagandengkeun teh. Tidinya bet eta alap-alap teh pegat beheungna, huluna papisah jeung awakna. Guprak ragrag kapayuneun Sayyid Abdul Qadir. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir turun dina kursina nyandak alap-alap teh. Teras eta alap-alap diusap ku pandanganana, bari ngaos bismillahirrohmanirrohim. Geleber eta alap-alap teh hiber, sadayana santri pada naringali. Mankobah ke-22 nyarioskeun ngamardekakeunana abid sareng angguanana. Dicarioskeun dina sapalihna kitab, Sayyid Abdul Qadir dina saban-saban lebaran sok ngagaleuh pirang-pirang abid. Sareng eta abid kenging ngagaleuhan teh teras dimerdekakeun sareng sadayana sinawusul ka Allah. Ari angguanana kalintang sarayana, ana nganggo sok anu pangaos 10 jena saelona, dasterna pangaos 70.000 jena. Gamparanana ditaretes ku inten jamrud sareng berlian, pakuna perak. Nanging angguan anu sakitu sarayana teh upami aya anu nyuhunkeun sok dipasihkeun. Mankobah ke-23 nyarioskeun turun kadaharan ti langit. Dicarioskeun waktu Sayyid Abdul Qadir tapa 40 dinten. Anjeunna moal ngadahar sareng moal ngaleueut kadaharan dunya, kajabi upami turun kadaharan ti langit, sareng kajabi ti cai. Dina waktos boboran, barang 2 dinten deui ka 40 dinten, berak langit bumina molongo. Jol hiji pameget nyandak wadah, kenca katuhu sareng pinuh kurupi-rupi buah anu araneh. Teras diteundeun disanggakeun ka Sayyid Abdul Qadir. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, ti mana ieu teh? Saur anu nyandak ti alam malakut, tuangeun salira. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, jauhkeun ti kaula, sabab wadah emas perak diharamkeun ku Rasulullah. Teras eta wadah emas sareng perak duanana dicandak deui. Barang waktos boboran sumping malaikat nyandak baki, pinuh ku kadaharan. Saur eta malaikat, hei Sayyid Abdul Qadir, ieu pangjamu ti Gusti Allah. Teras eta baki ditampi sareng teras dituang sareng rencang-rencangna. Mankobah ke-24 nyarioskeun calageurna jalma-jalma ku ngadahar jujukutan.
sareng ngaleut cai madrasahna Sayyid Abdul Qadir tina Taun. Dicarioskeun ku ulama-ulama di zaman Sayyid Abdul Qadir aya Taun nepi ka aya ratusan ribu jalma anu maraot dina sapoe-poena teh. Teras arunjukan ka Sayyid Abdul Qadir. Dauhanana saha-saha jalma anu ngahakan jujukutan madrasah kaula dicagerkeun ku Allah tina Taun. Tina margi seueurna jalma jadi henteu cekap jujukutan pikeun ubar anu ku Taun. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, saha-saha anu nginum cai madrasah kaula dicagerkeun ku Gusti Allah. Teras jalma-jalma ngaleueut dina cai madrasahna sareng sadayana daramang sareng leungit eta Taun. Manqobah ka-25 nyarioskeun ngahirupkeunana Sayyid Abdul Qadir kana hayam. Dicarioskeun aya hiji istri ngadeuheusan ka Sayyid Abdul Qadir. Masrahkeun putrana sina masantren, teras ku Sayyid Abdul Qadir ditampi teras dipernahkeun sareng dipernahkeun dina kholwat, tempat anu sepi. Parantos rada lami eta awewe teh ngalongok kasampak anakna keur ngadahar bubur kunyit. Awakna kuru, teras ngadeuheusan ka Sayyid Abdul Qadir, kasondong nuju tuang sareng opor hayam. Teras eta istri unjukan, Gusti ari Gusti mah tuang sakitu sayagina, dupi anak abdi dugi ka kuru, margi nedana mung bubur kunyit. Teras Sayyid Abdul Qadir ngumpulkeun tulang hayam. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, kum biidnillah, hirup maneh kalawan idin Allah. Teras eta tulang jadi hayam, hirup deui. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, tah lamun anak maneh geus bisa kieu meunang dahar sakarep asal anu halal. Saur eta istri, mugi Gusti henteu bendu eta anak abdi nyanggakeun kumaha kersa Gusti. Manqobah ka-26 nyarioskeun anjing anu tunggu istalna Gaus Maehan meong. Dicarioskeun Syekh Ahmad Jandah ana sumping ka aulia-auliana sok tunggang meong, sareng sok disuguhan hiji sapi parab meongna. Barang sumping ka Sayyid Abdul Qadir, teras miwarang marabkeun sapi paragi nimbana. Barang eta sapi rek dirontok ku meong, tidinya aya anjing dina lawang istal. Gabrug meong teh dirontok ku anjing, dipaehan. Tidinya teras Syekh Ahmad Jandah ngadeuheusan ka Sayyid Abdul Qadir sareng nyium pananganana. Manqobah ka-27 nyarioskeun ngagaluh 40 kuda anu sarae nyawisan anu teu damang. Dicarioskeun aya hiji jalma ti nagara anu anggang ka Baghdad. Sarehna eta jalma ngadangu kana kamasyuranana Sayyid Abdul Qadir. Teras anjeunna ngadeuheus sumping ka Baghdad. Barang sumping ka Baghdad ningali istal kagungan Sayyid Abdul Qadir anu kalintang saraena, tatabanana emas sareng perak, sebrak sareng selana sutra anu kalintang saraena. Kudana aya 40 anu moal aya bangsana saena. Tidinya eta jalma ngomong dina hatena, cenah ieu teh waliullah, tapi buktina tukang hubu dunya. Piraku aya wali resep teuing kana dunya, anu kieu petana mah henteu pantes disebut wali. Tidinya eta jalma teh goreng sangkaan. Teras manehna nyemah di hiji jalmi, henteu keur saeun ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qadir. Saparantos kitu brak eta jalma teh gering anu kalintang repotna, sahingga dokter oge henteu aya anu sanggupeun ngubaran. Tidinya aya hiji ulama hikmah, saurna ieu kasakit moal cager, lamun henteu diubaran ku hate kuda 40 sarta kuda anu kieu sipatanana. Cek jalma-jalma moal aya anu kagunganeun kuda anu kitu mah sarta sakitu seueurna jabi ti Sayyid Abdul Qadir. Coba-coba bae urang suhunkeun, da anjeunna mah kalintang barahanana teh. Tidinya teras disaruhunkeun, unggal poe diparincitan, diarah hatena dugi ka seep sadayana. Saparantos eta kuda seep anu teu damang teh teras damang, sareng teras ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qadir bade nganuhunkeun. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, mun maneh henteu terang eta kuda pangna dibeuli ku kami keur nyawisan maneh. Sabab kami nyaho yen maneh datang ka dieu samata-mata resep ka kami jeung bakal meunang kasakit moal aya pi ubareunana jabi ti 40 hate kuda anu kitu sifatna. Tapi maneh henteu nyaho, buktina nyemah oge dinu sanes. Tidinya teras eta jalma teh tobat sareng dilereskeun patekadanana. Manqobah ka-28 nyarioskeun sakabeh jin iprit aya di bawahan kakawasaanana. Dicarioskeun Kanjeng Nabi Sulaiman
Dina hiji waktos kagungan manah melang ka jalma-jalma di akhir zaman. Margi bangsa jin kalintang barengalna serta carulangungna. Saurna kumaha engke saenggeus henteu aya aing, eta bangsa jin jeung setan. Mana teuing moal ngahargaanana ka bangsa manusa. Cacak ayeuna oge keur aya keneh aing, sakitu barengalna. Tidinya aya suara tinu gaib, anjeun entong melang, sebab engke aya panutup nabi nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sahiji putrana aya anu jenengan Abdul Qadir. Tah eta anu bakal dipaparin kekawasaan ngabawah bangsa jin sareng setan. Moal aya hiji jin atawa setan anu hanteu nurut ka anjeunna. Mankobah ka-28 nyarioskeun ngahampura raja jin ka jalma anu maehan putrana. Dicarioskeun ku ulama Baghdad. Di Baghdad aya hiji alim. Sabada Jumat anjeunna angkat ziarah ka kuburan diiring ku santri-santrina. Barang di jalan mendak orai hideung, teras ditenggel ku tungkedna dongkap ka paeh. Saparantos maehan orai reup poe ku mega les alim teh hanteu aya. Santri-santrina kalintang karageteunana teras pada milari, tapi weleh henteu kapendak. Kinten sajam ti waktos hanteu ayana eta alim teh sumping deui sarta ginding luar biasa. Teras ku santri-santrina dibarujeng sareng ditaros. Saur alim, tadi teh basa poek kaula dibarawa ku pirang-pirang jin ka hiji pulau. Tuluy dibarawa ka jero laut ka nagara jin. Tuluy kaula didaheuskeun ka raja, kasampak rajana keur ngadeg dina kartil kerajaan. Dipayuneun raja aya mayit, dijolopongkeun dina luhur dipan anu kacida alusna. Sirahna beulah, getihna ngocor keneh kana awakna. Tidinya tuluy mariksa ka jin anu mawa kaula. Saurna saha ieu teh? Saur baladna, ieu teh jalma anu maehan putra Gusti tea. Tidinya tuluy eta raja ningali ka kaula, ningalina bangun pohara benduna. Saurna naha maneh make maehan anak kaula hanteu kalawan dosa. Piraku maneh hanteu nyaho dosana maehan. Kapan maneh kasebut ajengan? Dijawab ku kaula, perkawis maehan tuang putra, jisim abdi henteu pisan-pisan sumawonten maehan, pendak oge hanteu. Saur raja, maneh moal bisa munkir, sabab tah saksi sakitu lobana. Dijawab deui ku kaula, sadayana oge bohong, fitnah hungkul. Sangkem saksi coba ku Gusti parios, getih anu aya dina iteukna. Saur raja ari eta dina iteuk maneh getih naon? Jawab kaula, ieu mah getih tilas maehan orai. Saur raja maneh jelma pang bodo-bodona, mun hanteu nyaho tah orai teh anak kaula. Tidinya kaula bingung, hanteu bisa ngajawab deui. Bumi alam asa rapet tina bawaning ku susah. Tuluy raja ngalieu ka panghulu. Saurna ieu jalma geus ngaku maehan anak kaula, geura bere putusan hukum pati. Tidinya tuluy panghulu mere putusan, yen kaula kudu dipaehan. Tuluy kaula dipasrahkeun ka Logojo. Barang kaula rek disabet ku Logojo, kaula ngajerit dina hate, nyuhunkeun tulung ka Said Abdul Qadir. Barang kaula ngajerit, jol aya hiji lalaki anu mancur cahayana. Cek eta lalaki ieu jalma ulah dipaehan, sabab muridna Said Abdul Qadir. Lamun ku anjeun dipaehan, kumaha pijawabeun anjeun ka Said Abdul Qadir? Upami anjeun bendu, saur raja, ajengan kulantaran kaula ngagungkeun ka Said Abdul Qadir, dosa anjeun anu sakitu gedena dihampura ku kaula. Ngan memeh mulang pangaimankeun, heula nyalatan anak kaula, jeung pangmacakeun istighfar. Tuluy kaula dibere papakayan saenggeus beres nyalatan. Tuluy kaula dianterkeun deui ka dieu. Mankobah ka-30 nambaan jalma anu diheureuyan jin. Dicarioskeun ku Syekh Jalalul Bukhari saha-saha jalma anu diheureuyan jin. Baca tampokeun kana ceulina. Ya Hadratus Syaihi Kutubul Alimi Muhyil Haqqi Waddini Said Abdul Qadir Kailani. Insya Allah cager, jeung saha-saha anu sieun ku rampog atawa ku musuh, tuluy nyokot taneuh hideung, baca jenengan Said Abdul Qadir, dina eta taneuh tuluy aurkeun kana jihad anu dipikasieun teh. Insya Allah diraksa ku Gusti Allah, jeung saha-saha anu meunang kasusahan atawa kahesean, tuluy tawasul ku Said Abdul Qadir, tangtu ku Gusti Allah. Kasusahanana diganti ku kabungahan, kaheseanana diganti ku kagampangan. Mankobah ka-31 nyarioskeun Said Abdul Qadir nyium pandangan Kangjeng Nabi waktos ziarah.
Hiji waktos anjeunna angkat jaroh ka eyangna ka Madinah. Barang sumping ka Hujroh Saripah pakuleman anu mulia, anjeunna ngadeg di payunenana kengeng 40 dinten. Pandangan dua nana dikana dadakeun bari munajat ku ieu dua bait. Dunubi kama wujil bahri kamislil jibalis summi balhiya akbar walakin naha indal karim idza afajannahu minal bu'udi balhiya asgor. Hartosna ari dosa sim abdi ibarat budah laut, ibarat gunung luhur malihan langkung ageng. Nanging upami Gusti nuloman ngahampura, ibarat hiji jangjang rametuk malih kirang, sareng teras anjeunna munajat deui ku ieu dua bait. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluhu tuqabbilul ardo ani wahyana ibati wahadihi taubatul asbahi qad hadarat fahmud bima itaka kaituhdo biha safati. Hartosna waktos tebih ti Gusti ruh sim abdi dijuru ngadehesan kadampal Gusti wawakil abdi dupi ayeuna abdi pribados dumahas mugi panangan Gusti kaluarkeun ka abdi. Barang parantos kitu jol panangan Kanjeng anu mulia kaluar tina Hujroh Saripah teras ku Sayyid Abdul Qadir dicepeng sareng diambung sareng disimpen dina luhureun mastakana. Mankobah ka-32 nyarioskeun boboranana di 70 bumi muridna dina hiji waktos. Dicarioskeun dina hiji dinten sasih siam Sayyid Abdul Qadir diundang boboran siam ku 70 muridna masing-masing palai disumpingan ka bumina. Sareng itu ieu hante terangeun pada ngondang ka Sayyid Abdul Qadir. Barang dongkap kana waktosna, barang boboran eta 70 bumi kasumpingan kasubadanan ku Sayyid Abdul Qadir sareng anjeunna aya boboran di bumina. Hal kajadian ieu kalintang pisan masyhurna di Baghdad. Mankobah ka-33 nyarioskeun nyalametkeun hiji istri muridna Sayyid Abdul Qadir tina hianatna hiji lalaki paseh. Di Baghdad aya hiji istri kalintang geulisna, eta istri memeh lebet kana golongan muridna Sayyid Abdul Qadir dipikahayang ku hiji lalaki paseh. Sareng kahayangna ku eta istri henteu dilayanan. Tapi eta lalaki henteu eureun-eureun neangan jalan supaya laksana maksadna. Barang dina hiji dinten eta istri aya keperluan angkat ka hiji guha nyalira. Hanteu gaduh sangkaan eta lalaki nuturkeun pengkeureunana. Barang parantos dongkap ka guha, teras eta lalaki rek hianat, rek ngarempak kahormatanana istri tea. Tidinya teras eta istri ngagero nyuhunkeun tulung ka Sayyid Abdul Qadir. Waktos harita Sayyid Abdul Qadir nuju abdas di madrasahna, teras gamparan anjeunna duanana dibaledogeun ka jihad guha. Barang si lalaki pasek bade maksa ka eta istri, gedak-gedak gamparan anu dua teh narenggelan ka lalaki tea tepi ka paeh harita keneh. Saparantos kitu teras eta dua gamparan dicanda ku eta istri disanggakeun ka Sayyid Abdul Qadir sareng nyarioskeun lalakon di payunan jalma. Mankobah ka-34 nyarioskeun nulungan hiji wali anu dilepas tina kawalianana. Dicarioskeun di zaman Sayyid Abdul Qadir aya hiji wali anu dilepas dikaluarkeun tina kawalianana. Teras eta wali nyuhunkeun pertulungan wali-wali anu sanes supaos tiasa diangkat deui kana pangkat wali. Saur wali-wali, kaula geus nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya salira diangkat deui jadi wali. Tapi panada kaula henteu aya anu ditarima. Eta mah henteu aya deui pamuntangan sadayana oge ngan Sayyid Abdul Qadir. Teras eta wali angkat ngadahes ka Sayyid Abdul Qadir sareng nyuhunkeun syafaatna. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir nyuhunkeun syafaat ka Gusti Allah pikeun eta wali. Tidinya teras sumping dauhan tinu gaib. Dauhanana geus loba pisan wali-wali anu nyuhunkeun syafaat pikeun eta wali. Tapi henteu aya saurang-urang acan anu dijabah. Ayeuna maneh oge entong menta syafaat pikeun eta wali anu dilepas teh. Barang Sayyid Abdul Qadir ngadangu eta dauhan, teras anjeunna nyandak sajadahna bade angkat ka tegalan. Barang jut turun nembe salengkah, aya nu nyaur tinu gaib. Saurna, "Hei Gausul A'dom, hei Abdul Qadir, eta jalma teh jeung 1000 anu bangsa kitu geus dihampura ku aing." Barang ngalengkah deui kaduana, aya deui anu nyaur. Saurna, "Eta jalma jeung 2000 bangsa kitu geus dihampura ku aing." Barang Sayyid Abdul Qadir ngalengkah deui katiluna, aya deui anu nyarios. Saurna, "Hei Abdul Qadir, eta jalma jeung 3000 bangsana ku aing geus dihampura karena arah-arah maneh."
Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir nganuhunkeun ka Gusti Allah kana nugrahana sareng eta wali anu dilepas tea kenging deui pangkat kawalian. Mankobah ka-35 nyarioskeun Syekh Ahmad Ganji jadi muridna Sayyid Abdul Qadir kalawan pituduh guruna. Kacarioskeun hiji waktu Syekh Ahmad Ganji nuju abdas aya keretek dina manahna yen torekatna Sayyid Abdul Qadir leuwih dipikaresep tibatan torekat-torekat sejen. Keretek Syekh Ahmad Ganji kitu teh kauninga ku guruna Syekh Abi Ishaq Maghribi. Saur guruna, nyaho maneh martabatna Sayyid Abdul Qadir? Saur Ahmad Ganji henteu. Saur guruna, Sayyid Abdul Qadir teh kagungan 12 sifat. Lamun lautan dijieun mangsina tetangkalan dijieun kolamna, manusia jeung jin malaikat anu nuliskeunana tangtu moal katuliskeun sahiji sifat oge. Barang Syekh Ahmad Ganji ngadangu nyarios guruna kitu, anjeunna banget mahabbahna ka Sayyid Abdul Qadir, sareng banget ngarep-ngarep palai ulah waka pupus upami teu acan lebat kana torekatna. Tidinya teras anjeunna angkat ka Baghdad, barang nembe dongkap ka hiji gunung di jajahan Ajmir, anjeunna mendak hiji wahangan, teras anjeunna abdas, saparantos abdas, teras netepan, saparantos netepan anjeunna teras kulem. Dina kulem anjeunna kasumpingan Sayyid Abdul Qadir, nyandak makuta beureum sareng sorban hejo. Teras Syekh Ahmad Ganji ngadeg ngahormat ka Sayyid Abdul Qadir. Ka dieu sing deukeut, saur Sayyid Abdul Qadir. Teras Syekh Ahmad Ganji nyaketan, teras makuta beureum sareng sorban hejo teh dianggokeun ka anjeunna. Saur Sayyid Abdul Qadir, "Hei Ahmad Ganji, ayeuna maneh geus jadi anak murid kaula, jeung maneh geus jadi lalaki tina satengahna rijalullah." Les deui Sayyid Abdul Qadir hanteu aya. Barang Syekh Ahmad Ganji gugah, makuta beureum sareng sorban hejo aya dina mastakana. Teras Syekh Ahmad Ganji syukur ka Gusti Allah, sareng teras mulih deui ka guruna, nyarioskeun lalakonna sareng ningalikeun makutana. Saur guruna, "Hei Ahmad, ieu makuta jeung sorban keberkahan pikeun maneh. Pohara maneh dipika asihna ku Sayyid Abdul Qadir, jeung ayeuna maneh jadi pangunjulna wali." Teras Syekh Abi Ishaq Maghribi ngalap berkah nganggo makuta sareng sorban tea. Tidinya teras dipasihkeun deui ka Syekh Ahmad. Mankobah ka-36 nyarioskeun Syekh Ahmad Ganji ngalas suluh, barang bade disuhun suluhna ngapung kaluhureun sirah Syekh Ahmad Ganji. Syekh Ahmad Ganji teh hidmahna tanapi pada melana sok ngalas suluh, kange masak roti pakir-pakir. Barang saparantos nganggo makuta ti Sayyid Abdul Qadir. Saur guruna, "Ahmad Ganji ayeuna mah maneh henteu layak ngewa ngalas suluh, sabab sirah maneh geus dimakutaan ku makuta mulia." Tidinya Syekh Ahmad Ganji maksa nyuhunkeun widi ti guruna. Saur guruna nya ari keukeuh mah jig bae. Tidinya teras Syekh Ahmad Ganji angkat ka gunung, teras ngempelkeun suluh, tidinya teras dibeungkeut. Barang bade disuhun suluh teh jung ngapung kana luhureun sirahna Syekh Ahmad jeung awang-awang. Kira-kira sahasta tina sirah Syekh Ahmad. Tidinya teras Syekh Ahmad mulih ka guruna. Beungkeutan suluh ngalayang bae di awang-awang nuturkeun Syekh Ahmad. Barang sumping ka guruna, nyaeta Syekh Abi Ishaq Maghribi tea. Saur guruna, "Tah Syekh Ahmad tadi oge ceuk kaula kumaha, sirah maneh teu pantes dipake nyuhun suluh, sabab geus ditetepan makuta jeung sorban anu mulia. Ti waktu ayeuna mah geus entong deui-deui ngalas suluh, maneh ku Sayyid Abdul Qadir geus ditepikeun ka pangkat." Pankobah ka-37 nyarioskeun hiji istri kagungan putra 7 ku pangdoana Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Muntakhobi Jawahiril Qolaid, aya hiji istri ngadehes ka Sayyid Abdul Qadir nyuhunkeun doa palai kagungan putra. Barang ditingali dina Lauhil Mahfud, eta istri henteu aya tulisanana bakal kagungan putra. Teras Sayyid Abdul Qadir nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya eta istri dipaparin putra 2. Tidinya aya timbalan, kapan kumaneh katingali di Lauhil Mahfud, hiji oge henteu aya tulisanana, ayeuna maneh menta 2. Saur Sayyid Abdul Qadir, muga dipaparin 3. Tidinya aya deui timbalan, kapan hiji oge henteu aya tulisanana, ayeuna maneh menta 3. Saur Sayyid Abdul Qadir, nyuhunkeun 4 Gusti. Aya deui timbalan, hiji oge henteu aya tulisanana. Saur Sayyid Abdul Qadir, nyuhunkeun 5 Gusti. Kitu bae nyuhunkeun nana naek-naek dugi ka 7. Barang dugi ka 7 aya deui timbalan, cukup hei Abdul Qadir, ulah leuwih ti 7. Ayeuna dikabulkeun pamenta maneh. Teras Sayyid Abdul Qadir nganuhunkeun kana eta paparin, sareng teras nyomot taneuh, teras dipaparinkeun ka eta istri. Teras eta taneuh ku istri didamel gantel kongkorong, dibungkus ku perak,
hante sabaraha lamina di waktos harita eta istri kagungan putra 7. Sadayana pameget sareng mulus dugi ka Arageng. Barang lami-lami eta istri robah kepercayaan anak sanggemna ieu taneuh make digantelkeun dina beuheung asa henteu aya gunana. Ayeuna mah boga anak enggeus. Kumargi eta istri ngomong sakitu eta putrana anu 7 teh marawat sadayana. Saparantos kitu teras eta istri ngadahes deui ka Sayyid Abdul Qadir ceurik sareng tobat. Saur Sayyid Abdul Qadir, jigra balik kumaha bae paniatan maneh tangtu kapanggih ku maneh. Teras eta istri mulih barang dongkap ka bumina putrana anu parantos marawat teh sadayana hirup deui. Mankobah ka-38 nyarioskeun nyalametkeun hiji muridna tina siksaan munkar wa nakir. Aya hiji jalma kacida bodona kana agama tapi kacida mahabbahna ka Sayyid Abdul Qadir. Barang eta jalma maot dikubur disual ku malaikat munkar wa nakir. Saur malaikat, saha pangeran maneh, saha nabi maneh, naon agama maneh? Jawabna duka henteu terang, da katerang abdi mah guru abdi bae Sayyid Abdul Qadir. Margi eta jalma ngambat-ngambat ka Sayyid Abdul Qadir. Malaikat munkar wa nakir bingung, teras unjukan ka Gusti Allah. Saurna Gusti langkung uninga kana jawaban hiji abdi. Si anu margi eta sadaya-daya kumaha kersa Gusti. Dauhan Gusti Allah siksa sakumaha mestina. Barang eta jalma rek disiksa, sumping Sayyid Abdul Qadir sareng ngadawuh kieu. Hei malaikat munkar wa nakir, eta jalma ulah disiksa kulantaran eta jalma bodoh kana agama. Eueuh pisan kanyahona. Kanyahona teh ngan ka kaula. Ayeuna kaula anu bakal mangjawabkeun. Kaula anu nyaho kana pertanyaan anjeun. Prak rek nanya masalah naon. Malaikat munkar wa nakir beuki bingung, teras unjukan deui ka Gusti Allah. Saurna, Gusti langkung uninga kana kaayaan abdi. Gusti anu tea. Dauhan Gusti Allah siksa sakumaha perluna. Tidinya teras malaikat nyandak gada. Barang eta jalma rek ditinggang ku malaikat, gadana direbut ku Sayyid Abdul Qadir. Bari ngadawuh kieu, nyalingkir sabab kamahabahan dina batin kaula, henteu aya keur nyaruakeun. Lamun ieu jalma keukeuh rek disiksa, tangtu surga jeung neraka diduru ku kaula. Hartosna di neraka moal ripuh, di surga moal senang. Tidinya sumping dauhan, hei munkar wa nakir, aing geus ngahampura ka eta jalma karena arah-arah kakasih aing Abdul Qadir. Keun eta jalma entong disiksa. Mankobah ka-38 nyarioskeun, unggal datang tahun anyar sok uluk salam ka anjeunna, jeung sok nyaritakeun naon anu bakal kajadian dina tahun eta. Dicarioskeun dina Bahjatul Asror, Sayyid Abdul Qadir ngalayang ngawang-ngawang di luhureun mangrebu-rebu jalma dina majlis anjeunna. Bari sasauran kieu, henteu bijil panon poe anging mere salam ka kaula. Jeung unggal datang tahun anyar kudu bae mere salam ka kaula, jeung nyaritakeun naon-naon barang anu bakal kajadian dina eta taun. Jeung datang bulan tuluy mere salam ka kaula, jeung nyaritakeun naon-naon barang anu bakal kajadian dina eta bulan. Jeung datang minggu jeung poena marere salam ka kaula, jeung nyaritakeun naon-naon anu bakal kajadian dina eta minggu jeung poe. Demi kemuliaan pangeran kaula, jalma-jalma anu bagya anu cilaka kabeh diasongkeun ka kaula, jeung jejelmaan panon kaula aya di Lauhil Mahfuz. Jeung kaula teuleum dina lautan ilmuna Allah, jeung lautan musyahadah, jeung kaula hujahna Allah ka maraneh, jeung kaula anu jadi gaganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeung kaula ahli warisna di bumi. Manusia aya guruna, jin aya guruna, malaikat aya guruna. Ari Mankobah ka-40 nyarioskeun, anjeunna dipaparin buku pikeun nuliskeun murid-muridna dongkap ka yaumul kiamah. Dicarioskeun dina Bahjatul Asror, Sayyid Abdul Qadir ngadawukeun kieu, kaula dipaparin buku ari gedena satungtung paningali, nyaeta pikeun nuliskeun murid kaula tepi ka poe kiamah. Jeung eta murid geus dipasrah-pasrahkeun ka kaula geus jadi kaboga kaula. Jeung lamun murid kaula henteu alus kaula anu alus, demi kamuliaan pangeran kaula. Leungeun kaula henteu leso tina sirah murid kaula, sanajan kaula aya di masrik murid kaula aya di magrib. Lamun murid kaula katembong oratna tangtu ditutupan ku kaula, demi kamuliaan pangeran kaula. Dina poe kiamah kaula rek nangtung dina lawang jahanam. Bisi aya murid kaula anu diasupkeun kana jahanam, karena Gusti Allah maparin ka kaula yen murid-murid kaula moal diasupkeun kana jahanam. Saha-saha anu ngaguguru jeung mahabbah ka kaula tangtu ditarima ka kaula.
jeung tangtu kaula yang hareup ka eta jalma. Malaikat munkar wa nakir geus janji ka kaula dikubur moal mere bikareuwaseun ka murid-murid kaula. Mankobah ka 40 hiji nyarioskeun hiji jalma ngenyot ramona teras henteu palai barang tuang. Dauhan Syekh Al-Arif Abu Muhammad Sawir As-Sibti, kaula hiji waktu ngajugjug ke Baghdad ziarah ka Syed Abdul Qadir. Sarta teras kaula ngarencangan anjeuna kenging sawatara zaman. Barang kaula rek balik ka Mesir teras unjukan ka guru kaula Syed Abdul Qadir. Saurna jig didoakeun ku kaula moal manggih naon-naon. Sareng anjeunana maparinkeun ramona miwarang dikenyot ku kaula. Teras ku kaula dikenyot sareng anjeunna wasiat di jalan ulah rek jajaluk. Tidinya teras kaula indit ti Baghdad temekel naon-naon. Ti sabarang kaula jung indit ti Baghdad nepi ka datang ke Mesir henteu ngarasa hayang barang dahar atawa ngarasa dahga, tapi kakuatan kaula kajagjagan kaula henteu kurang naon-naon. Mankobah ka 42 nyarioskeun Syekh Son Ani kumargi henteu tumut kana dauhan Syed Abdul Qadir dugi ka mupunggu anak bagong. Waktu Syed Abdul Qadir nampi dauhan yen dampal sampeanana nincakana pundakna wali-wali. Teras eta dauhan diembarkeun ka sadayana. Sareng teras sadayana wali-wali anu hadir anu goib pada neundeun dampal sampean Syed Abdul Qadir kana pundakna. Karena ngahormat sareng ngagungkeun mung aya sahiji wali jenengan Syekh Son Ani. Saurna kaula oge mahabbah ka Syed Abdul Qadir, tapi ari ditincak pundak mah henteu kudu. Eta cariosan Syekh Son Ani kitu teh kauning aku Syed Abdul Qadir. Dauhan Syed Abdul Qadir dampal suku kaula bakal nincak kana pundakna tukang nganggon bagong. Henteu sabaraha lamina ti waktu harita Syekh Son Ani angkat ziarah ka negara Makkah diiring ku 400 santri-santrina kalawan kapastian ti Nu Maha Agung. Barang Syekh Son Ani ngalangkung ka negara kafir, di hiji warung anjeunna ningali hiji istri bangsa Nasrani tukang ngajual arak. Eta istri pilih tanding kagelisanana, jarang pameget anu henteu kagendam ku eta istri. Syekh Son Ani oge geus henteu isin ku santri-santrina anu ngiring ka anjeunna. Teras bae babantu ka eta istri. Sareng kalintang suhudna sagala pagawean dicabak tara kungsi dipetakeun. Sareng puhara senangna sareng gumbirana. Barang hiji dinten eta istri miwarang nganggon bagong ka Syekh Son Ani. Anakna anu leutik keneh kudu dipanggul bisi katincak ku indungna. Syekh Son Ani dipiwarang nganggon bagong teh henteu ngaraosina. Atoh bae dipiwarang kuno gelis. Terasa bandinten ngagiring-giring bagong. Ana mulih manggul anak bagong anu leutik keneh. Barang santri-santrina ningali kaayaan kitu teras naringgalkeun. Anu miring sareng Syekh Son Ani kantun duaan, nyaeta Syekh Faridudin sareng Syekh Mahmud Maghribi. Saur eta dua murid, ieu urusan moal bisa beres deui lamun henteu diomean. Ti hulu watona ieu teh moal salah deui panyapana Syed Abdul Qadir. Saur Syekh Faridudin, ayeuna jisim kuring rek ngadeheus ka Syed Abdul Qadir, ari anjeun tungguan di dieu Syekh Son Ani. Teras Syekh Faridudin angkat ka Baghdad, barang sumping ka Baghdad teras milari pada malan di Syed Abdul Qadir. Nanging henteu aya lowongan, tidinya teras anjeunna ngabantu pada malan anu kacidahinana, nyaeta micenan kokotor tina kakus. Barang hiji dinten katingali sareng kauning aku Syed Abdul Qadir. Syekh Faridudin keur waktu hujan nyuhun hiji tong anu pinuh ku kokotor. Atuh kokotor teh nyurucud kana salirana. Tidinya teras disaur ku Syed Abdul Qadir sareng ditaros jenenganana. Saur Syekh Faridudin, jisim abdi teh Faridudin rencang Syekh Son Ani. Saur Syed Abdul Qadir, maneh teh hayang naon pek gramenta. Saur Syekh Faridudin, tuan langkung uninga kana pangarepan jisim abdi. Saur Syed Abdul Qadir, heug maneh dipaparin makom anu luhur jeung dihampura guru maneh. Saur Syekh Faridudin, henteu aya makom anu langkung luhur tibatan dihampura dosa guru abdi. Dauhan Syed Abdul Qadir, nya geus dihampura guru maneh karena arah-arah maneh. Dina menit harita Syed Abdul Qadir ngahampura. Menit eta keneh Syekh Son Ani ngorejat eling tina lalina. Teras istighfar sareng dina manahna banget cumantel sareng mahabbah ka Syed Abdul Qadir. Teras anjeunna angkat ka Baghdad, tobat ka Syed Abdul Qadir. Ari eta istri Nasrani teras ngiring ka Syekh Son Ani lebet agama Islam. Mankobah ka 43. Lauk wahangan dajlah ngadereusan, nyari uman kana dampal sampeanana.
Ngandika Syekh Sahal bin Abdillah At-Tastari radhiyallahu anhu, dina muhosapah namun hiji poe urang negara Baghdad kalengitan Sayyid Abdul Qadir teras ditareangan kapenda kercalik di luhureun cai di wahangan Dajlah keur digimbung ku lauk menipa gulung-gulung pa boro-boro nyariuman panangan sareng sampean anak saur Syekh Sahal kaulah henteu bosan ningali pa gulung-gulung lauk anu rupa-rupa tingkah namun rejeng beda-beda kaayaanana jeung warnana tepi ka manjing waktu duhur. Tidinya kaula ningali sajadah hejo disulang ku benang emas jeung perak ditulisan 2 jajar kahiji ana inna aulia Allah la haupun alaihim walahum yahzanun, kadua assalamualaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Eta sajadah ngampar di awang-awang luhureun wahangan Dajlah. Teras Sayyid Abdul Qadir calik dina eta sajadah hanteu lami burubul pirang-pirang pamegat karasep sareng matak isin matak ajrih ngiringkeun hiji pamegat anu panunjul tinu sanes kasepna sareng hebatna sadayana pada ngadeg payuneun sajadah kalawan adab. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir netepan berjamaah ngimaman ka sadayana kitu deui sadayana wali-wali Baghdad ngiring netepan samangsa Sayyid Abdul Qadir maca takbir intiqal malaikat anu ngagotong aras oge ngiring takbir Sayyid Abdul Qadir maca tasbih saparantos netepan teras anjeunna ngadua supaos murid-murid anjeunna istri pamegat maotna di jero tobat diaminan ku malaikat. Tidinya aya timbalan tinu agung, hei Abdul Qadir ayeuna doa maneh geus dijabah. Mankobah ke-44 nyarioskeun wali mardud didamel wali makbul. Kacarioskeun di zaman Sayyid Abdul Qadir aya hiji wali anu dikaluarkeun tina pangkat kawalianana sareng jalma-jalma anu agung anu alit pada terang yen eta teh wali anu ditolak ku Rabbul Alamin. Tidinya eta wali muntang nyuhunkeun syafaat ka 360 aulia supaos anjeunna didamel wali deui. Teras aulia sadayana nyuhunkeun syafaat ka Gusti Allah supaos eta wali mardu didamel makbul deui. Namun ngan teu aya hiji-hiji acan anu dijabah doana. Tidinya teras pada naringali kana Lauhil Mahfud barang ditingali tetela jenengan wali teh parantos ditulis dihijikeun sareng golongan anu cilaka. Tidinya teras eta wali diperong nawiskeun kahinaan salirana. Teras ngadeheus ka Sayyid Abdul Qadir. Barang jol sumping saur Sayyid Abdul Qadir, "Hei ki anu, ka dieu maneh sing deukeut. Maneh ku Gusti Allah geus dimardud, dikaluarkeun tina kawalian. Tapi kaula bisa ngajadikeun maneh sing jadi makbul, ditampi deui jadi waliullah kalawan idin ti Gusti Allah." Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir nyuhunkeun supaos eta wali mardud didamel wali makbul deui. Tidinya aya timbalan tinu agung, "Hei Abdul Qadir, naha maneh henteu terang aya 360 aulia anu pada nyuhunkeun syafaat pikeun eta wali mardud, tapi hiji oge henteu aya nu diijabah sabab ngaranna eta jalma geus dituliskeun di Lauhil Mahfud jalma cilaka." Dawuhan Sayyid Abdul Qadir, "Gusti kapan Gusti mah kawasa naon pamanganana anu mardud didamel makbul, anu makbul didamel mardud. Naha atuh eta abdi ku Gusti sinang nyangupan ngajadikeun makbul. Upami ku Gusti moal didamel makbul mah tidinya aya timbalan, hei Abdul Qadir, heug bae kumaha karep maneh, anu makbul ku maneh jadi makbul, anu mardud ku maneh ku aing oge dimardud, jeung aing masrahkeun ka maneh ngajenengkeun atawa ngaluarkeun tina kawalian." Mankobah ke-45 nyarioskeun nyalametkeun muridna tina sine dunia akhirat. Ngadawu Syekh Mian Udmatullah, imamna ulama bangsa Arifin di negara kaula Burhaniur. Kaula boga tatangga bangsa Hindu, kabeungharanana rada teu wudu, ari ibadahna kana seuneu, tapi eta Hindu kacida mahabahna ka Sayyid Abdul Qadir. Geus henteu euleum-euleum ngaku jadi muridna Sayyid Abdul Qadir teh. Saban-saban taun eta Hindu sok ngadamel riungan, tuangan anu priyogi pisan, sok ngundang bangsa ulama, menak-menak, somawanten bangsa pakir mah tempatna sok dipucuk nganggo kekembangan sareng minyak anu sareungit. Pangna ngadamel kitu teh cenah mahabah ka Sayyid Abdul Qadir. Barang eta Hindu maot teras dipulasara ku bangsana numutkeun sacara agama Hindu, teras diduruk barang diriksakeun salirana larut ka rambut-rambutna oge henteu teurak salembar-lembar acan. Tidinya teras moal pakoh kaum-kaumna kudu dipalitkeun, teras dibobontot dipalitkeun. Tidinya aya hiji wali ti eta nagara kasumpingan Sayyid Abdul Qadir. Dawuhanana sia anu bangsa Hindu eta setengah tina murid kaula.
Ku kaula dengaranaan Sa'dullah, kusabab kitu gancang hanjatkeun ti wahangan tuluy purasara sakumaha kewajiban Islam. Karena Gusti Allah maparin janji ka kaula moal ngaduruk murid kaula ku seuneu dunia jeung seuneu akhirat. Mankobah ka-40 nyarioskeun ieu wujud-wujud aki lain wujud Abdul Qadir. Kacarioskeun putrana Sayyid Abdul Qadir anu jenengan Abdul Jabbar cacarios karamana. Saurna mama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami kaberatan kahampangan sok teras kokotorna disesep ku bumi sareng cikaringetna seungit minyak kasturi sareng ngaleur taradaikeun entep kana salirana. Tah ieu sadayana waktos ayeuna buktos di mama dawuhan Sayyid Abdul Qadir satemena Abdul Qadir geus pana geus tetep dina dat eyangna sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu wujud teh wujud eyang lain wujud Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Mankobah ke-47 nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir dicoba digoda syaiton. Hiji waktos anjeunna ditojo ku cahaya anu puhara dugi ka ngagebrai caang sakuriling bungking. Dina eta cahaya jol aya rupa anu kacida alusna sarta nyaur ka Sayyid Abdul Qadir, "Hei Abdul Qadir, ieu kaula pangeran maneh. Ayeuna kaula geus ngawenangkeun migawe sakabeh paharaman." Dawuhan Sayyid Abdul Qadir, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Mantok sia syaiton, rep cahaya teh jadi poek, belegedeg rupa anu alus teh jadi haseup, jerit syaitonna ngajerit. Bari ngomong, "Salamet maneh Abdul Qadir, salamet. Kaula geus nyelakakeun ku tipu bangsa kieu, 70 kaum anu keur ngambah ka pangeranana." Santri-santrina naros, kumaha katawisna eta anu nyarios teh syaiton. Saurna kami nyaho yen eta syaiton, dina omonganana ngawenangkeun migawe paharaman. Mankobah ka-48 nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir nyabok syaiton. Hiji waktos dongkap hiji syaiton ka Sayyid Abdul Qadir kacida goreng patutna, pakaianana rudin bararau. Cek eta syaiton jisim abdi numawi dumahes sejak ngahodaman ka salira, muga kersa nampi hante diwalona naon-naon, gaplok bae dicabok ku Sayyid Abdul Qadir. Les syaiton teh leungit ilang tanpa lebihna. Ari datang deui teh mawa seuneu ngagugudag. Rek ngaduruk ka Sayyid Abdul Qadir. Sayyid Abdul Qadir nyandak pedang kakara serepet pedang dicabut, syaiton geus kabur. Tekung silila eta syaiton jel deui datang cerik, bari ampun moal deui ngagoda bari nembongkeun rupa-rupa parabot, rupa-rupa akal tarekah, paranti ngagoda manusia. Saur Sayyid Abdul Qadir, nyingkir sia syaiton, datang deui bae, aing mah moal beunang. Teras parabot-parabotna syaiton ku anjeunna diruksak, dirampung-rampungkeun, syaitonna kabur. Mankobah ka-48 nyarioskeun Raja Hadiah Artos jadi getih. Dicarioskeun satemen Yusuf Abdul Mudofar, Raja Baghdad ngentunkeun artos 10 karung, digotong ku 10 jalma. Eta artos ku Sayyid Abdul Qadir henteu ditampi, tidinya sumping raja ku anjeun saurna ieu kaula hadiah artos 10 karung, ulahan teu ditampi. Tidinya teras Sayyid Abdul Qadir nyandak 2 karung, teras dipencit ku pananganana. Ari burusu teh getih ngocor tina karung. Saur Sayyid Abdul Qadir, "Tuh tingali karung teh eusina getih jalma, kenging anjeun meresan ti jalma-jalma, mangkaning kudu ditarima." Raja kalintang isineunana ku Sayyid Abdul Qadir, "Pamenteuna reup beureum rai pias." Saur Sayyid Abdul Qadir, "Demi kemuliaan dat Allah, lamun nasabna henteu teras ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangtu ieu getih ngawahangan ngocor ka bumina." Mankobah ka-50 nyarioskeun raja nyuhunkeun buah apal dina lain waktuna. Hiji waktos raja sumping ka bumina, saurna cing nyuhunkeun karomat anu sakinten jadi karengreman kana hate. Dawuhan Sayyid Abdul Qadir, "Palai naon atuh?" Saur raja hayang buah apal, mangkaning harita sanes usumna. Tidinya teras panangan Sayyid Abdul Qadir diangkatkeun ke awang-awang. Ari dikahandapkeun deui dina pananganana aya buah apel 2, anu hiji dibeulah ku anjeunna, anu hiji deui disanggakeun ka raja. Ari anu dibeulah ku raja di jerona pinoh ku bilatung. Saur raja, "Naha ieu mah pinoh ku bilatung?" Saur Sayyid Abdul Qadir, "Eta mah parantos dicabak ku panangan anu dolim." Tidinya eta raja teras istighbar, tobat dipayuneun Sayyid Abdul Qadir, sareng teras ngarencangan dugi ka pupus Sayyid Abdul Qadir. Mankobah ka-50 hiji nyarioskeun wasiat Sayyid Abdul Qadir ka putrana.
Anjeunna parantos wasiat ka putrana anu jenengan Abdurrojak kalawan pirang-pirang wasiat sapalihna nyaeta, hei anak mama, maneh kudu banget sieun ku Allah, jeung kudu taat ka Allah, jeung kudu nyekel kana sara, jeung kudu nyekel kana bates-batesna, sareng kudu alus hate, jeung kudu barahan tangan, jeung kudu daek nulung tinulung kanu kahadean, jeung ulah bedegong, jeung kudu wayahna kana pilara, jeung kudu ngahampura kana kasalahan batur, jeung kudu nyaah ka pakir miskin, jeung kudu ngaraksa kana kehormatan. Guru-guru jeung kudu alus serejengan jeung batur-batur, jeung kudu daek nganasehat kanu gede kanu leutik, jeung ulah daek pepaduan anging dina perkara agama, jeung kudu nyaho ari hakikatna pakir eta butuh ka bangsa maneh, ari hakikatna sugih eta henteu butuh ka bangsa maneh, jeung kudu nyaho ari tasawuf eta tingkahna jalma anu henteu loba omong, jeung upami nenjo jalma pakir ulah dimimitian kalawan ilmu sabab mantak ninghas, sabalikna kudu dimimitian kalawan kanyaah sabab mantak lindeg, jeung kudu nyaho maneh satemen tasawuf eta diadegkeun kana 8 perkara: 1 barahan, 2 ridho, 3 sobar, 4 isaroh, 5 ngumbara, 6 make pakaian bangsa bulu, 7 leleuweungan, 8 pakir. Ari berehan dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim, ari ridho ka Nabi Ishak, ari sobar ka Nabi Ayub, ari isaroh ka Nabi Zakaria, ari ngumbara ka Nabi Yusuf, ari make bangsa bulu ka Nabi Yahya, ari leleuweungan ka Nabi Isa, ari pakir ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung kudu tembongkeun ku maneh kagagahan kaberanian maneh upama rerejengan jeung anu beunghar, jeung kudu rendah upama rerejengan jeung pakir, jeung maneh kudu ikhlas, jeung kudu langgeng nenjo ka Allah, jeung ulah salah sangka ka Allah dina sakabeh sabab, jeung kudu pasrah ka Allah dina sakabeh hal, sakabeh tingkah, jeung ulah tatagenan ka hiji jalma lantaran baraya atawa sobat, jeung kudu ngahodaman pukoro kalawan 3 perkara: kahiji tawadu, kadua alus budi pekerti, katilu bersih hate, jeung kudu nyaho maneh satemen anu pangdeketna ka Allah eta anu pang alus-alusna budi pekertina. Ari pang utamana amalnya eta ngaraksa hate tina ngaleret kasalian Allah, jeung lamun kumpul jeung pukoro kudu wasiat kalawan sobar jeung hak, jeung cukup ka maneh tina dunya 2 perkara: kahiji rerenjengan jeung pakir, kadua ngahormat wali, jeung ulah dipake sugih hiji perkara salian ti Allah, jeung kudu nyaho upama gagah ka sasama eta doib, tegesna henteu kasebut gagah. Upama gagah ka saluhureun eta kumuluhung, jeung kudu nyaho satemena tasawuf jeung pakir eta duanana perkara sabener-benerna lain heureuy, kusabab kitu ulah dicampuran heureuy. Tah sakitu wasiat mama teh, muga-muga Gusti Allah maparin taufik ka maneh jeung ka sakabeh murid-murid jeung anu ngadenge wasiat mama ieu sing barisa ngamalkeunana kalawan keagungan Gustina sakabeh utusan. Amin. Mankobah ke-52 nyarioskeun salat hajat sareng nyuhunkeun tulung ka Syed Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Bahjatul Asror dawuhan Syed Abdul Qadir, saha-saha anu menta tulung ka kaula dina kasusahan maka dileungitkeun kasusahanana, jeung saha-saha anu ngagero nyebut ngaran kaula dina kapayahan tangtu dibungahkeun, jeung saha-saha anu tawassul ku kaula dina ngahasilkeun pangabutuhna tangtu dihasilkeun maksudna, jeung saha-saha anu salat sunat hajat 2 rakaat dina unggal-unggal rakaat bada Fatihah maca surat Ikhlas 11 kali, ari geus salam tuluy ngalengkah ka jihad Irak 11 lengkah, jeung sebut ngaran kaula jeung hajatna dina unggal-unggal salengkah sok dihasilkeun maksudna. Ari pertingkahna salat hajat, usolli sholata qadail hajat taqrabu ilallahi ta'ala wan kito'an an ghairihi ila jihatil ka'bati syarifati. Allahu akbar. Tuluy maca Fatihah, tuluy maca kulhu, maca sholawat 11 kali, tuluy ruku sujud biasa. Rakaat kadua cara bieu bae, saenggeus salam tuluy sujud, baca ieu 11 kali. Ya Syekhus Saqalaini, ya Qutba Rabbani, ya Gausus Somadani, ya Mahbubas Subhani, ya Muhyiddini Aba Muhammadin Asyaidina Abdul Qadiril Jailani, agisni wa amidani fi qadail hajati hadihi ya qadiyal hajati. Tuluy nangtung, tuluy ngalengkah salengkah ka jihad Irak. Ari jihad Irak teh di urang mah ti Pulau Jawa, tina kiblat salat teh ngaler keneh, ampir nyela bumi, ampir antara kulon sareng kaler. Numutkeun khoritoh kardamelan Ahmad Khofid
Dina Al-Juprapiyah Al-Hadisiyah kaca 228 Al-Juz'us Salis tuluy baca ya Syekhos Saqalaini ya Kutbarobani ya Gausus Somadani ya Mahbubas Subhani Aba Muhammadin Abdul Qadiril Jailani. Kitu bae bacaan anak tepi ka 11 lengkah tuluy dampal sukuna anu katuhu tumpangkeun kana sampean kenca tuluy maca sholawat 11 kali Fatihah kulhu idaja anasrullahi 11 kali tuluy maca ya junudallahi waba ibadallahi agisuni wa amiduni fi qodoi hajati hadihi ya qodoi hajati amin amin. Ya Syekhos Saqalaini ya Kutbarobani ya Gausus Somadani ya Mahbubas Subhani ya Muhyiddini Aba Muhammadin Asyaidina Abdul Qadiril Jailani. Saenggeus kitu tuluy diuk dina pangsolatan kalawan muraqabah hadir hate ka Allah sarta maca la ilaha illallah 108 kali. Tuluy sujud deui bari maca ya ruhal kudusi wa ya junadallah wa ya ibadallahi agisuni wa amidduni fi qodoi hajati hadihi ya qodiyal hajati amin amin. Jeung memeh salat kudu gugus heula ku gugus anu seungit jeung kudu sidakoh ka 11 pakir. Manqobah ka 53 nyarioskeun pupusna Sayyid Abdul Qadir. Barang parantos caket pupusna Sayyid Abdul Qadir sumping malaikat Ajrail dina waktu surut mata poe nyandak tulisan ari adresna yasilu hadal maktubu minal mujib ilal majbubi. Hartosna datangna ieu tulisan tinu mika asih kanu diasih. Teras eta serat ku malaikat disanggakeun ka putrana Abdul Wahab. Barang putrana ningali eta serat teras nangis tidinya teras lebet sareng anjeunna ka Sayyid Abdul Qadir. Ari pupusna dina malam Senin ba'da Isya kaping 10 atanapi 11 silih mulud 560 hiji hijrah. Barangna bade pupus nimbalan ka putra-putrana sing jarauh maraneh ti kaula sabab kaula dohirna jeung maraneh batina jeung lian maraneh jeung kudu legaan ieu tempat sabab bangsa hadir lian maraneh jeung kudu aradab maraneh sareng dina sadinten sawengi henteu liren-liren ngaos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghafarallahu walakum taballahu ala wa alaikum bismillahi ghairu mudina. Sareng ngaos tubu wadkhulu fis sopil awwali idan aji'u ilaikum. Sareng ngaos ribkon wa alaikumussalam aji'u ilaikum. Sareng ngaos kifu atahul haqqu wa sakratul maut. Sareng dawuhanana ulah aya anu nanyakeun ka kaula hiji perkara sabada kaula bulak-balik dina ilmuna Allah. Sareng ngaos istagtu bila ilaha illallahu subhanahu wa ta'ala wal hailadi la takshal gausu subhana man ta'ajjaja bil qudrati wa qahara ibadahu bil mauti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta'ajjajallahu Allahu Allahu. Suwantuna bedas teras lalaunan teras pupus ridwanullahu alaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadiril mujtaba tahhir qulubana min kulli wasbin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ahlus sunnati wal jamaati wa syarih biha sudurana wa yashir biha umurana wa farij biha humumana waqsin biha gumumana waghfir biha dunubana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana waghsil biha haubatana wansur biha hujatana waj'alna biha minal mujtabiina li syari'ati nabiyyikal muttasyifina bimahabbatil muhtadin bihadihi wa syiratihi wa tawafana biha ala sunnati wa la tahrimna fadla syafatihi wa syurna fi jumratihi wa atba'ihil guril muhajalina wa asyaihi syabikina
wa ashabihil yamini ya arhamar rahimin. Allahumma afridni lima khalaqtani lahu wa la tawalni bima lakallafat li bihi wa la tahrimni wa ana asluka wa ala tu'adibni wa ana astaghfiruka. Allahumma assini min syari'al fitani wa afini min jami'il mihani wa aslimini wa tohara wa ma batana wa naki qalbi minal hikdi wal hasadi wa la taj'al alayya tiba'atan li ahadin. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa ala ta'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khalis minal fitani sirri wastaghil bil i'tibari fakiri wa kini syarra wa syawisi syaitani wa ajirni minhu ya rahmanu hatta la takunna lahu ala sultanu. Allahumma inni as'alukal ahda bi ahsani ma ta'lamu wa taraka li syabati ma ta'lamu wa as'aluka nakafula birijki wajhuda fil kafafi wal mahroja bil bayani min kulli subhati wal falja bis sawabi fi kulli hujjatin wal adla fil ghadabi warido wa taslima inda nujuli al qada'i wal ihtisada fil fakri wal ginna wat tawadu'a fil qawli wal fi'li wasidqa fil hajli wal jiddi. Allahumma inna li dunuba fima bayani wa bayyinaka wa dunuba fima bayani wa bayyana khalqika. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu wa ma kana minha li khalqika fatahamalhu anni wa aghnini bi fadlika innaka wasi'ul maghfirati. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.